Goblok si timbul ya. Surung aing beak. Itu budaknya. Kita nyiraman surung walah di alam. Babet aing mah ya. Angan aing kerpanen. Ngajar. Kadek aing timbul ya. Wah gitu. Mana nyata budaknya? Jangan ngomong dia. Ngajar tas timbul teh jangan paling ya oh kita budak tehnya kata Pak Eta di kemana ya? Teh, kemana teh? Aing jangan si timbul bang, kemana si timbulnya? Asana mah tadi buat ngebesir teh tadi tuh. Jangan si timbulnya. Ayo urusan naon mah timbul. Soraung ya. Sampai di keremusan juga ku manehna. Kita iya, kita nyiram. Kita nyiram teh malah dibeakeun di ala. Dijual. Dijual di kana mas timbul. Wah, nama anu disebut kok Kurang bagian ajar, komisi ieu mah kos ieu mah. Kurang ajar teh si timbul. Gulung apa? Mau parang yo. Makunya tak budak. Beresin. Mana nya tak budak? Timbul tuh. Aduh, Pak RT. Wah, sama bol. Tadi dia aing ngomong. Sama jadi ya pas ya. RT yang timbul ya. Kan. Wah. Kira ya. Maksudnya ini sih ya. Itu. Ampun, Pak RT, ampun. Gas. Kalah naik morosot. Jalan. Aduh yang jadi parasiak ya urusan ini ya kerasan dong Pak RT. Gelut tuh. Enon ya. Ieu masalah naon ya Pak RT ya. Morosot calana aing. Teh solaung di bedok dialah dijual dari tanaman. Kurang kumaha kesel na guru. Benar. Oh. Mainnya mere 50.000 guru capek pisan kan. Enak ya bu, namun duit beres sabara duit upah, rek 50.000, rek 2.000, tarimakeun. Eta geus rezeki urang sakitu. Sebalik. Kuat morosot calana aing misalkan ya. Aku oke. Jadi aya nama orang kudu narimakeun rezeki sagede leutik nanti dina poe ayeuna dia pun isukan tarimakeun rezeki marek gede rek leutik syukuri. Salaman nih. Salaman. Kurang dihampura bol tamane. Kurang dititah kitu. Lain tetangga wah parasnya. Nah, geus aya namanya
Kesalaman nu bener, nu timbul. Kesalaman, saya buru jeung RT. Pemal eta tah amburak.